Haha, si Bapak. Assalamualaikum Pak. Sa Damang kemana ikan China teh aya ieu teh? aya saat selakanana. Oh, tacan ieu, tacan dugi ka dieu. Mohon Nu jadi yang dosa nanti tempi. dan dosat. Oh. Damang. Alah punten atuh ka wagal. Padahal ini ieu punutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat Kampung Kuring. Jumpa kembali bersama channel Kampung Kuring. Seperti biasa kami akan menyuguhkan keindahan alam pedesaan yang ada di Jawa Barat, khususnya Kabupaten Tasikmalaya. Nah, sahabat, saya sekarang berada di Kampung Bojong Asih, Desa Sukarasa, Kecamatan Puspayang, Kabupaten Tasikmalaya. Cuaca di saat ini alhamdulillah sangat cerah. Dari kemarin turun hujan dan alhamdulillah sekarang rada cerah gini sobat. Mau di mana mak? Nama alah punten atuh ka wagal. Padahal ini ieu punutan. Assalamualaikum. Salam. Ngiring amangan ka dieu teh. Mangga jengkeun we nu mama. Ngiring amangan ka dieu. Mun mangga teh atuh nuhun pisan. Duh, artosna teh seueur geuning teh. Artosna teh seueur nya. Salam pan.
Udah Ica. Nah, ini sobat, ini makanan di pedesaan ini seperti Karena ini. YouTube kata ayah aku mahalin Nah, ini sobat, di pedesaan seperti ini, tapi nikmatnya alhamdulillah, nikmat sekali. Sang lalap ini. Ya teh namanya naon teh? Lalap naon eta teh? Ibu namanya teh? Lala berende. Ini sobat rindu katanya. Obat rindu. Obat rindu. Obat rindu teh. Sok atuh jajan eta. Itu cetik. Jajan sok. Sok jajan dari jajanan ke apa tuh. Eta atur nuhun. Mangga. Ibu punten kawagal. Nah sobat, kalau di pedesaan ini anak-anak seperti ini permainannya gak seperti kota. Ini cukup di pesawahan aja seperti ini. Ini mengambil belut sama burayak sobat ini. Haha, si Bapak. Assalamualaikum Pak. Salah. Damang kemana ieu China teh aya ieu teh? Aya saat surakanana. Oh, tacan ieu, tacan dugi ka dieu. Mohon Nuju diang dosan anta tempi. dan bosan. Oh. Punten kawagal ieu, ieu nyali rawa ieu damelna. Nyari rawa Mohon punten atuh. Nah, Ah, ya si ibu nak ada mana ibu? Dalam sapu. Sapu nyereknya. Oh, Dalam sapu nyere. kesalnya ibu aduh. Nuhun kesana kia mah. Sepetos daun kawungnya. Nuhun daun kawung mah heuras, ai jeung teh mah leuleus. Laos jang supuna teh. Mohon. Mohon ibu atur nuhun punten kawagal. Nah, sobat, kalau di perkampungan seperti ini buat sapu lidi juga gak usah beli, ini cukup ambil aja di sini, banyak sekali pohon kelapa. Assalamualaikum. Nah, mana di damah? Nuhun. Damah. Allah. Nuju naonnya saran? Nuhun. Ngiring ngamong ka dieu. Mangga.
Pak, mau di mana, Pak? Untuk di pabrik yang. Damang alhamdulillah. Waduh, masih jag-jag si Abah ya. Kumaha jak-jak marah tuh. Mohon. Mau di mana, Mak? Itu di warung. Damang, Alhamdulillah. Bang Siti warung ti dia ti tonggo. Kisah. Hah? Kisah. Ayo amangan ka dia Ibu. Oh. Ngadi lajang. Nah. Entet ah. Mangga.